Nah baraya ieu mangrupikeun batu eyang atanapi batu arca Cempalarang teh nya. Memang situs-situs peninggalan karuhun urang zaman baheula tidak luput dari penghancuran-penghancuran di era Belanda atanapi di era-era awal kemerdekaan. Salah satuna batu eyang Cempalarang ieu ge kantos diruksak kitunya ku pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga aya bekas pengrusakannya tadi bagian leher itu pernah terputus atau nabi terbagi dua. Cuman alhamdulillah ada yang atunya melestarikan anu peduli sehingga batu arca ini disatukan kembali baraya. Oke di dia aya batu-batu bulat yang berjumlah 7 gitunya asal nama, cuman waktu demi ke waktu maklum kurang pengawasan ya teh anu nyandak sehingga ayeuna tinggal tersisa 3 gitunya 4 deui wallahu alam ka mana. Seperti kieu. Yuk aura na luar biasa gitunya, tarik spiritual. Saya memang salah sahiji tempat anu dijantenkeun pusat spiritual ku karuhun urang kapungkur baraya itu.